أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية والله أعلم بمرادih. Wadhkur sareng kedah nyarioskeun anjeun ya Muhammadu he Muhammad sallallahu alaihi wasallam idz qala dina nalika ngadawuh saha rabbuka pangeran anjeun lil malaikati ka malaikat inni sayaktosna kaula ja'ilun eta anu ngajadikeun fil ardi di muka bumi khalifatan ka seorang khalifah yakhlufu anu bakal ngawakilan itu khalifah ni ka kaula fi tanfidhi ahkami dina ngajalankeun pirang-pirang hukum kaula fiha di bumi wahwa sareng ari itu khalifah Adamu eta Nabi Adam alaihi salam. Qalu maka ngarobrol itu malaikah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima kana lapad anu neme ataj'alu naha bade ngajantenkeun anjeun Gusti fiha di bumi man ka makhluk yufsidu anu bakal gawe karuksakan itu man fiha di bumi bil ma'asi ku pirang-pirang pamaksiatan wa yasfiku jeung bakal ngocorkeun itu man ad-dima'a kana pirang-pirang getih yarfa'u tegasna bakal ningkatkeun itu man hakana itu dima bil qatli ku ngabunuh kama pa'alu barina yen sapertoskeun geus mari damel saha Banul Janni anak incuna Jan wakanu sareng bukti itu Banul Jan fiha di muka bumi falamma absadu mangka dina samangsa-mangsa gawe karuksakan itu Banul Jan arsala maka ngutus saha Allahu Gusti Allah alaihim ngahukum itu Banul Jan al malaikata ka malaikat patorodu mangka ngusir malaikat hum ka itu Banul Jan ilal jazairi ka pirang-pirang pulau leutik wal jibali sareng ka pirang-pirang gunung wanahnu bari ari abdi sadaya nusabbihu maraca tasbih abdi sadaya mutalabisina barina anu tumandang bihamdika kana muji ka anjeun Gusti ayeuna kulu tegasna ngucap abdi sadaya subhanallahi wa bihamdihi kana subhanallahi wa bihamdihi wa nuqaddisu bari ngabersihkeun abdi sadaya laka ka anjeun Gusti nunazzihu tegasna ngabersihkeun abdi sadaya ka anjeun Gusti amma tina perkara la yaliku teu layak itu ma bika ka anjeun Gusti falamu mangka ari lam zaidatun eta zaidah wal jumlatu sareng ari jumlah wa nuqaddisulak halun eta janten hal aefanahnu tegasna ari abdi sadaya ahakku eta anu langkung hak bil istikhlafi kana dijadikeun khalifah qala mangka ngadawuh Allah taala mahalur Allah inni a'lamu ma la ta'lamun kana dawuhan nu neme inni sayaktosna kaula a'lamu eta anu maha uninga ma kana perkara la ta'lamuna teu arapal maraneh kabeh kana ma minal maslahati nyatana kamaslahatan fistikhlafi adama dina dijadikeun khalifahna Adam wa anna duriyatahu sareng sayaktosna keturunan Adam alaihi salam fihim eta tetep di itu duriyah almuti'u ari jalma anu taat wal asi jeung jalma anu tukang maksiat fayadharu mangka bakal dohir naon al-adlu keadilan bainahum di antara itu dzurriyyah Adam. Faqalu tuluy ngobrol itu malaikah layak khluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna kana lapad nu neme. Layak khluqa moal nyiptakeun saha rabbuna pangeran abdi sadaya khalqan ka makhluk akrama anu leuwih mulya
saha alaihi itu kholqon minna ti batan abdi sadaya wala a'lama jeung moal nyiptakeun Allah kanu leuwih nyaho daripada abdi sadaya lisabqina karena tipayun abdi sadaya lahu daripada itu kholqon waru iatina sareng karna geus ningali na abdi sadaya makana perkara lam yaro teu ningali itu kholqon hu kana ma fa khalaqo mangka nyiptakeun saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah Adama ka Nabi Adam alaihi salam min adimil ardi ti permukaan bumi wajhiha tegesna tina permukaan bumi biangqobado ku secara yen nyandak Allah min hatina itu ardi qabdotan kana kepulan min jami'i alwaniha tina sakabeh pirang-pirang warnana taneuh Ujinat sareng digalokeun itu ardi bil miyahi sartana benda cair al-mukhtalifati anu berbeda-beda wasawa sareng ngaratakeun Allah hu ka Nabi Adam wa nafakho sareng niup Allah fihi di Nabi Adam ar-ruha kana ruh fasoro mangka janten Nabi Adam alaihissalam hayawanan eta hewan hassasan anu merasa bada angkana dina sabadayen bukti Nabi Adam jamadan eta benda padat tanpa ruh. Wa'alama sareng ngaurukan Allah Adama ka Nabi Adam al asma'a kana pirang-pirang ngaran ai asma'il musammayati tegesna pirang-pirang ngaran benda-benda ari musammayate dina segi mana mah pirang-pirang anu di ngaranan tapi ngarah leuwih gampang benda-benda we diringkeskeun kullaha tegesna sakabehna asma hatal qosata malah mangkok anu gede wal qusoi ata sareng mangkok anu leutik wal faswata sareng hitut anu tarik wal pusayyata sareng hitut anu meusan wal migrofata sareng centong bian alqa ku secara yen nibakeun Allah fi qalbihi dina manahna Nabi Adam ilmaha kana terang kana itu asma thumma arodo salajengna ngasongkeun Allah hum kana itu asma ail musammayati tegesna kana pirang-pirang benda wa fihi sareng eta tetep dina dhamir arodohum taglibul uqolai ari bade taglibul uqola janten dina dhamir arodohum teh kan hum teh kembali teh kana asma tah upami nyandak kaidah nahwu mah nyasa kumaha nahwu mah domirna teh tiasa dua kahiji ha atawa hunna cuman di dia Allah nganggo domir hum jama mudakar pangna Allah nyandak domir jama mudakar eta teh aya bade taglibul uqolai ala malaya kilu jadi ngalindihna makhluk anu berakal kana makhluk anu teu berakal alal malaikati ka malaikat faqala mangka ngadauh Allah lahum ka malaikat tabkitan kalawan ngabentak atawa mojokeun ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shodikin kana dauhan anu neme ambiu kudu ngabejakeun maraneh kabeh ni ka kaula akhbiru tegasna kudu ngabejakeun maraneh kabeh ni ka kaula bi asma'iha ula il musammayati kana pirang-pirang ngaran ieu pirang-pirang benda ingkung tum lamun bukti maraneh kabeh sodikina eta anu balener kabeh fi anni dina sayaktosna kaula la akhluqu eta nyiptakeun kaula a'lama kana makhluk nu leuwih nyaho mingkum tibatan maraneh au annakum atawa sayaktosna maraneh kabeh ahakku eta anu leuwih hak bil khilafati kana khilafah wa jawabus syarti sareng ari jawab syarat dalla eta nuduhkeun alaihi kana itu jawab syarat naon ma kalimah qablahu tetep itu ma dina samemeh ingkung tum sodikin qalu mangka ngarobrol itu malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kana lafad anu neme subhanaka maha suci anjeun Gusti tanzihan kalawan ngabersihkeun laka ka anjeun Gusti anil i'tirodi tina ngabantah alaika ka anjeun Gusti la ilma teu aya kauninga lana pikeun abdi sadaya illama angin perkara
alam ta parantos ngawurukan anjeun Gusti na ka abdi sadaya iyahu kana ma innaka saektosna anjeun Gusti anta tegesna Gusti takidun ari domir anta eta janten taukid lil kafi pikeun domir kaf al alimu eta dat anu maha uninga al hakimu tur eta dat anu maha bijaksana alladzi anu layak ruju teu kaluar naon syai'un hiji perkara oge an ilmihi tina ilmuna alladzi wa hikmatihi sareng hikmahna kabijaksanaana alladzi qala mangka ngadauh Allah ta'ala maha luhur Allah ya Adamu he Nabi Adam ambi kedah ngabejakeun anjeun hum ka itu malaikat ail malaikata tegesna ka malaikat bi asmaihim kana pirang-pirang ngaranna itu musammayat ail musammayati tegesna pirang-pirang benda fasama teras nganamian Nabi Adam kulla syai'in kana saban-saban perkara bismihi ku namina itu kulla syai' wa dzakaro sareng nyarioskeun Nabi Adam hikmatahu kana hikmahna itu kulla syai' allati anu khalaqa nyiptakeun Allah laha pikeun allati falamma amba'a mangka dina samangsa-mangsa ngabejakeun Nabi Adam hum ka itu malaikat bi asmaihim kana pirang-pirang ngaran benda-benda nu aya qala mangka ngadauh Allah taala mahalur Allah lahum ka itu malaikat taubihan karena ngawaweleh alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kana lapad anu neme alam aqul nah teu ngadauh kaula lakum kamarane inni saektosna kaula a'lamu eta anu maha uninga ghaibas samawati kana nu ghaib di pirang-pirang langit wal ardi sareng di bumi ma tegasna perkara goba gaib itu ma fihima di langit jeung di bumi wa a'lamu sareng anu maha uninga ma kana perkara tubduna nembrakeun maraneh kabeh tudhiruna tegesna nembrakeun maraneh kabeh min qaulikum nyatana obrolan maraneh kabeh ataj'alu fiha ila akhirih tegesna obrolan ataj'alu fiha wa ma jeung perkara kungtum bukti maraneh kabeh taktumuna eta nyarumputkeun maraneh kabeh tusiruna tegesna ngarahasiakeun maraneh kabeh min qaulikum tina obrolan maraneh kabeh la yakhluqallahu akrama alaihi minna wala a'lam tegesna lapad anu neme la yakhluqa mal nyiptakeun sa Allahu Gusti Allah akrama ka makhluk anu leuwih mulya saha alaihi itu khalqon minna ti batan abdi sadaya wala jeung mal nyiptakeun Allah a'lama ka makhluk anu leuwih nyaho leuwih pinter daripada abdi sadaya. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab.